Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Tiluje. Kumaha para wargi dararamang mugianya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng bahati. Atuh bilih aya wargi urang anu nuju teu dama, urang sami-sami ngaduakeun mugia sing enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihari. Dina danget ieu pribados teh sejamang dongengkeun deui nya neraskeun hanca garapan anu judulna teh nyaeta Munjung. Karya pangaresana Moh Amri. Atuh ku kituna pribados teh nadawidi kamantena wireh dina danget ieu pribados bade mangdongengkeun deui nya. Satu acan diteraskeun pribados teh nada bantosanana nyaeta kanggo nge-subscribe, nge-like, komen sareng di-share. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangait kana wanci. Urang enggal bae di kawitan anu judulna Munjung. Wilujeng ngadangukeun. Recok-recok baradami ring deui atuh harita genepan arinit ngidar. Mang Uham teh tunggu gareduh deui dibaturan kuduaan. Ieu malah jeung marhapi euy nyaritakeun eta tah kabita kunu baleunghar. Sarenang atuh tuluy nyaritakeun Munjung geura jugjugana ngipri. Ceuk arata harita ngajawab, marhapi teh rek Munjung gitu. Teh nyaho ari edek jeung henteuna mangan saregepna keur atuh ngadengikeunana oge tadi basa Salhiam nyaritakeun teh. Kacida nyong sorongna marhapi mah nya hayang beunghar teh. Unggal pangijeng batur kudu we nyaritakeun kasusah jeung hayang cukup. Ceuk Wirja. Nya tapi dah kekayaan teh moal datang ku obrolan, ku hayang hungkul mah moal jug nambahan. Kudu disiar apan kudu diikhtiaran. Geuning dewek mah euy usaha ti ngongora teu waleh we mepetek. Ceuk Mang Uham. Jawab Arta. Lebah eta nama emang masing-masing teh banting tulang apan ngan moal aya onjoyna. Da cara kuring atuh heureut masing dibebenyeng dibeber-beber oge moal merean kalah karangsak. Atuh bayangkeun ayeuna modal saperak sok hayang jadi 2 perak pan hese. Teh cara 1 juta hayang jadi 2 juta atuh babari ari gede mah. Tapi aya jalan gampang euy bisa yang tere beunghar mah. Ceuk Mang Uham. Naon Mang, ngopet? Tah nya ngan teu hayang ari dewek mah. Ceuk Mang Uham bari ngabel gini. Nama ke teu hayang kapan jalma euy, naon jalma nu hayang babari jalan beunghar mah heun bau gampang. Jeung nu tere nya geus ngopet atuh. Eta taeun sok loba nu ngomongkeun lah jeung teu resep we kotor. Pedah taun aya paomongan ari aya guntur cai cacaahan majar aya nu paeh ngopet cenah. Eta mah paomongan jelma teh make teu kaharti ku uing mah. Nah di mana aya mayit si tinja sorangan. Maneh mah Arta. Si Arta mah lain ngopet eta euy. No ngopet kumaha Bang?
Iya memanduluan naon ieu teh tak ieu memandalau dah naon Mang si Amang eta saking ku hayang ngopet gitu lain ieu memandalu lah eta weh lain kungsi bareto oh memandaluanan eta oh teu kataekan Mang harita wirja ge melu nyarita utan arta teh kungsi ngopet paingan atuh pancuranana teh teu dikocorkeun arta atuh ngagak-gak seuri Mang Uham nu kitu teh lah geus teu kajadian sorangan pek mamatahan batur maning mun diturut teu kutan cek wirja kasiku meureun Mang matak beuki ripuh teh lah Mang Uham nemalan wirja mah make pipilueun lah ulah nampik Mang tuh si Bagog teh make nuding kakolot deh cek Mang Uham no kumaha atuh aturan ngopet teh Mang cek wirja tuluy nanyakeun tah si Arta geura tanya emang nu kumaha kitu mah ngopet teh kuring mah teu nyaho pan Mang nu leuwih paham lah ye kalah kasilih tuding moal diucah aceuhkeun atuh bisi rasiah mah arek nurutan ieu teh wirja teh kejeng nanyakeun ngopet ceuk Mang Uham kumaha engke we ari nurutan teu mah ari geus nyaho malah kauntuk dilakonan teu mah moal Mang hanjakal duh ari kieu mah weuh marhapi yeuh ceuk Mang Uham kun kukuring ge ditepikeun ka Mang Empi mah lah gampang eta mah ceuk Arta cik pek atuh Mang caritakeun wirja ngadesek kieu catat dina hatenya engke di mana kajadian ulah kumaki ka urang nya yeuh Arta jeung wirja harita ngajawab moal Mang pek we geura caritakeun ieu mah tuh supaya teu nunutan we meungpeung timbreng beda deui ieu mah nya lain pamanggih sorangan tempat munjungna teh di Gunung Koromong cenah di dieu teh urang init we ka Cirebon dina bulan Mulud ceuk Mang Uham bareng lah jeung nu rea geus nepi ka Cirebon gitu da lega Cirebon teh urang masing-masing bae batur mah ngadeheus ka Sultan ka Kasultanan ka para pangeran ka itu ka karamat-karamat ta urang mah urang ka Gunung Koromong serog we ka Kuncen ketenya didinya terus we ka pamunjungan didinya urang diuji gilig henteuna ieu hate teh sabab anu tadina leuweung teh bakal jadi negara aheng pagarana ge atuh jelema di tiiran tatapakan imah raja teh kusirah jelema tah letahna ge ngaralael atuh mata narongtot heuh bolotot awakna sina ngalonyor heuh ka kolong golodogna teh nya jelema keneh atuh cenah numpuk didempetkeun ku kai tah hateupna ge jelema deui dientep we euy cara hateup sirap sia ulu sina kahandap ari suku ditalian ku tambang inyuk kana areng suhunana teh jelema diuk tang dararengkak cara tumpak kuda sababaraha puluh sirah meureun sina pateteep lah sapapanjang imah tah palebah beheung jeung lebah cangkeng didempet ku kai dipaseuk jeung di ieu tadi barut ku tambang inyuk lebah pingping mah jeung lebah pigeulang suku dipaseukna teh ieu kana usuk minangka ukiran meureun dina tihang-tihang teh lah eta teh jalma tah di pakuan satihangna teh aya nu 4
nu dipilih teh awewe wungkul tonggongna sinarapet kana tihang ibrod dadana teh dipaku pakuna ge paku besi atuh para sagi sagede-gede curug dihaja ditogageun saeutik paragi ngaitkeun naon ku hanteu lah garila teuing mang moal kaduga beunta meureun mang kuring malah moal kaduga beunta ge maksudna udah bilah mang ni asa muringkak kieu ceuk Wirja Mang Uham nuluykeun deui caritana moal kataekan Wirja mun munjung mah ilaing malah aduh kajeun teu beunghar lah daripada kitu mah barudak mah ento di kitu cenah nya mang henteu barudak mah dijieun pagawe we jadi pura-pura kitu we ulin we nya diasuh ku baturna ceuk Mang Uham. Geus kitu kumaha mang ceuk Wirja nanya deui tah urang teh dibawangi daratu nenyoan nu karitu sasak-sasak atawa cukang tihangna teh di dawa damparan keur tincakeun kabeh jelema magehanana teh pan aya nu ditiir nu dipanggang dipaseuk geus puguh ari nu dibeungkeutan malah ku Tamang Inyuk wah lah geus mang nu kitu mah aduh tuluy kumaha mang ieu teh rada muringkak tapi penasaran ya ceuk Wirja. Mang Uham nuluykeun deui geus kaubek tah di pakarangan raja katut ka imah-imahna imah raja teh karaton mang harata harita nemalan ari karaton mah alus panglingihan raja bener ari we teh nu kitu atuh kumaha harta mah sok megat kalimah mang lah keun wae karaton-karaton sok tuluykeun deui mang moal kaur tamat nyarita teh geura maju meureun lain tamat mutuh ari tukang cegek lah dengekeun we atuh ameh tereh tamat geus tamat mah dewek terek hees ceuk Mang Uham ngagebes ka Arata eureun ngajajah geula tunduh ceuk Mang Uham eureun ngajajah urang teh disuguhan dahar dipangngumpangkeun kececet eta teh marencit hayam di hareupeun urang keok kekeuk biasa hayam dipencit teh ning ari ieu mah lain ngageroan teh cara anak urang we ngageroan ka urang lain ieu sabisa-bisana nyebut seperti bapak atawa abah gitu lain ngalenyap atuh urang neuleuh hayam dipencit nyamatna teh sada anak anu keur meujeuhna dipikabeurat ku urang ning hayam geus paragat pek tadi recah diteuk-teukan teu ngurus didudutan teu ngurus dikumah heula beres wae beh kabeh diasupkeun kana aseupan dipake ngeusian tumpeng terus we diasakeun disuluhanana teh ku leungeun jeung suku jelema sia sanggeus asak song we diidangkeun celebek urang teh kudu dahar kudu beak tah karemeh-remeh tumpeng oge hiji wae ge ulah nyesa eta teh tapi dina rek meakeun cenah gorehel teh lauk sa teuk-teuk ceples we sigah leungeun atawa ramo atawa suku atawa naonna we lah dina bagian anak urang mangih nu kitu cenah ulang heungeu ambai cenah kudu dihuapkeun nah udah bilah mang sebel wing mah Mang Uham harita ngejawab deui epes meer kitu mah entong hayang munyung wah bangsa Wirja mah moal kungsi tepi kadinya geus kapigih manten atuh mang
Ang Uham nuluykeun deui carita. Geus sering saya dahar tumpang tea tah heuh. Kari pasini eta mah kumaha kasanggupan urang. Ilah rek balik ka dinya tah masrahkeun diri. Rupa-rupa pamenta jelema aya nu menta tampau saumur pacul, aya nu saumur parang jeung salian ti eta lah bangsa parabot tukang tani. Demi dipakena pacul ku nu munjung teh sataun sakali dina mitembeyan tuluy diampihkeun deui make bungkus kulamak bodas. Diteunna oge pan dipara parabot nu sejen oge nu dipake tanda perjanjian dipakena teh dirawatana nya cara pacul bae. Balik ti pamunjungan da datang ka imah nyampak teh tah anak geus di ruang. Sawareh mah atuh nyampak 3 tawa 7 dah. Wirja harita nembalan, "Kemang, kumaha mun nu munjung teh teu sanak teu kadang teu kulawarga sumawona atuh anak pamajikan mah. Jelema nu gelis ieu teh eueuh sasaha? Culang cileung sorangan ning." Mang Uham ngajawab, "Kapan sameme asup ka dinya teh ditanya heula ku kuncen. Nu teu boga wadah keuneun mah ditolak masing gede oge. Rurubana ka kuncen anger we moal bisa. Demi ka tukang dagang menta perjanjian beda jeung ka tukang tani dah. Sabab tukang dagang mah henteu merlukeun kana parabot tani. Dina waktu menta tempo aya nu janji di mana we geus anggeus imah cenah nu matak ana nyarieun imah teh tara dianggeuskeun pisan masing 2-3 oge kawas nu teu mahibahan ningan sawareh janji ieu teh naon janjina teh sejen deui cenah. Sakur nu munjung ka dinya mah mandina teh samulud sakali deui. Ana miceun kokotorna teh diwadahan kana karung, kana lodong, aya oge atuh nu digentongan. Eta teh jadi duit cenah mah. Lamun dipaling jadi deui tah sia sasaalna teh. Malah daos masing nu geus kawak oge, bauna mah teh leungit. Kusabab loba nu ngakal teh sawareh mah teu tacan tepi kana janji kudu balik. Kaburu ku umur ayetna di ruang sabiasa, tapi pentingna tah tangtu datang deui sabab henteu ditarima ku bumi. Di mana datang deui tah tara digehgerkeun, tuluy wae dicacag, bos we kana kulit munding atawa kulit sapi, ret dikaput, pek we digulungkeun kana palupuh, digarotong atuh ku ahli-ahlina, gejebur we ka cai gede dipalidkeun. Lamun aya nu ngopet paeh sok parang turun guntur dibarung ku angin jeung dordar gelap cai gede babanyiran kersa pangeran bangke teh pasti palid atuh ari gede cai mah. Upama kaburu ku janji mah teu kungsi paeh sabab di pamunjungan aya nu nyusulan mapageun ditumpakeun tah kana kuda belang. Loba nu nyarita majarkeun cenah para panggih ku kawawuhanana di jalan malah sok aya talatah naon we eta teh. Di imahna teh gujrud atuh manehna paeh ari nu di ruangna kadeuleun ku jelema mah mayit padahal eta teh parabot anu bareto dipake janji teh atawa naon we lah nu diteuneun juriga dirupakeun mayit si eta. Lamun di salemur loba jalema ngopet awal akhir eta lemur teh bakal digempur sia ku pangeran dibalikeun lemah atawa nu di ruang ku urug dek gunung bitu atuh lamun nu di sisi walungan mah banjir eta nyapu. Nu teu ngopet ge lamun geus kitu mah karunya we ka baud dabongan meureun daek sakulah sakoli kawan tu atuh batur salemur. Kitu tah caritana teh nu matak kajeun malarat jeung daek ngopet malah uing mah. Boa mang mah kungsi ka dinya meureun ceuk Wirja. Berkah teu kaponcoran anak teu kaponcoran incu.
anak salapan harirup keneh incu tinu tilu geus garede atuh boga genep aya kabeh alhamdulillah sok lamun kitu mah pan eueuh cirina dewek munyungnya nu kadenge kukuring mah aya bedana euy jeung pamanggi Mang Uham ceuk Arata. Lebah mana nu bedana? Mang Uham nanya. Yo, tapi nya eta ge beja ieu teh. Nya eta waktosna seep. Nya geuning waktosna seep ieu teh bade ngadu catur ya. Antara Mang Uham sareng Arta nya ngadongengkeun ngeunaan ngopet cenah. Kumaha we cenah eta teh ngadararongengkeun. Jeung nya na atuh pribados oge paling resep tah upami ngaronda aya kokolot saurang atau nepi 2 urang rupi-rupinya jalmi teh aya nu jarang takol geuning carang takol carang takol teh ning ngabetem we ditaros ngawaler henteu mah geuning ngabetem we aya oge geuning kolot teh nu resep ngawangkong ya oge kolot teh nu wijaksana mamatahan mun ieu teh sagala rupa teh tapi mamatahan oge saupama nuju sepi biasana nu wijaksana mah nya sareng eta ge pami dipunut tah nu resep ngaronda mah sareng nu ngawangkong kitu pribados resep teh ngawangkongkeun ngawangkong kitu teh aduh komo pangalaman kapungkur nuju alitna sok seueur teh pi kaserieunna teh nya. Ya atuh sakitu baiknya wargi nu tiasa disanggakeun dina danget ieu anu judulna munyung nya. Hatur nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka Rengse oge hatur nuhun wargi-wargi anu parantos nga-subscribe nga-like nga-komen sareng nge-share. Pribados sateu acan amit mundur amit mungkur. Anda dihapunten dina samudaya kaluputan sareng kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek bilih aya kacaletot basanya sagedengeun eta pribados ge nada hapunten kalayan nada dimaklum tina katetiasaan sarengnya kakirangan pribados mung sakieu-kieu atunya tina katetiasaan pribados ge mugi adi hapunten sakitu bae tiasa kasangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.